Di hiji lembur aya dua babaturan anu sok babarengan wae tapi miboga sifat anu beda. Dua babaturan eta ngaranna Toto jeung Anta. Di hiji waktu si Toto teu daek diajak ngerjakeun tugas matematika ku si Anta, padahal tugas eta kudu dikumpulkeun dina isukanana. Depan, kaki depan, kaki kiri. Geus heula geus. Ada tugas saat ini. Tugas ente kan kali ditugaskan batu itu bikin aja. Tugas. Boleh bisa. Aca. Bisa tuh lah. Bener main game na Isi kapalang, nyusukan kepala terus nama orang teh. soalnya itu kan dia dikumpulkan anak. Bagus, ayo mancing lah. Tadi penting Geus lah urang mah geus we lah. Buat itu oke itu lagi main game mah. Ih, saat ini kapalang mana mau Sorangan mah diajak mun aja teh daya. Geus engke heula main game mah ke dilanjutkeun bisa. banyak satu jum serangan aja lah ya. Akhirna si Anta ngerjakeun tugas matematika sedangkan si Toto hayuh bae teu eureun-eureun main game. Poe isukanana sanggeus balik ti sakola si Anta nyamper ka si Toto pikeun nanya. Kemana sorangan teh ke sekolah gitu? Tadi teh turnamen itu jam 7 sampai jam 10. Sorangan. Kalau miluan turnamen, di sekolah turnamen atau main game di rumah mana tuh turnamennya? Buku barang tele kerema kuota beak tak sekolah dicarikan orang terjakan sekolah Karena penting kan pendidikan soalnya terus ayeuna orang salah belajar mah diajar ka bener. lah kayak sukan orang mau fokus tim main game Sok mulai ayeuna mah diajar ka bener ulah sampai kajian seperti kitu teh kaulang deui. Akhirna si Toto introspeksi diri jeung diajar ngubah sifat nu teu bener sangkan bisa jadi jalma anu getol dina diajar.